Mitra sadaya wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan Watatan para wargi sadaya teu karaos ayeuna nincak bagian ka-22. Para wargi sadaya, dongeng parantos dugi kanarika nyimas lisna harita teh ngadadarkeun sing sakur pangalaman anjeunna nalika aya nu ngiwat samali ditulungan ku Romli teh mangga urang teraskeun oge harita ditaros ku Maijot perkawis urusan nyimas lisna cenah kitu. Nah nalika di naon teh di aya dina genggeman eta lalaki nu ngiwat teh tiasa naon teh dugi ka hartosna mah kabeunangan dina nggoni mustika nu salamina dijaga ku kaum istri. Sanes bae ku para gadis namung sok sanaos sadayana istri para mitra ngajaga ieu kahormatan. Janten kahormatan istri aya di dieu para wargi sadaya. Nu kitu mangga urang sami-sami hanca ieu dongengna kumaha cenah lisna teh sakumaha nu digambarkeun kamari mah lisna teh henteu sawios-wios ku kersana kamurahan Gusti Nu Maha Suci parantos nang tayungan ka mantenna. Kitu nya mangga urang teraskeun. Ibu kersaning kamurahan Gusti Nu Maha Suci nu hartosna abdi aya dina panangtuyungan mantenna. Pami teu kabujeng aya anu ngagertak marupina kana kitu ibu. Abdi kacilakaan ageng tos kitu we pitulung Allah aya anu lebet kasaung. Aya buktosna ieu tuang putra. Harita abdi teras dipapanggul dibantun lulumpatan, dibantun ujelang-ajeleng menitos nyeri awak ku tuang putra teras diudag-udag. Dongkap ka hiji tempat duka di lersan mana jalaran teu apal salempai nu diangun utupan panon abdi teh morosot kana tengek sareng lamak nu diangun utupan baham abdi teh murad tos kitu mah gepe walikat tadi gegel ku abdi satakerna kiat ka ngagoak bari ngalesotkeun abdi ngageblug mung saena we ningan kana taneuh anu bade dipacul pamiragrag kana jungkrang makana pasti abdi korban ibu wadar nyimas lisna sajelasna. Janten tekantos ka eta nya Nyai. Tekantos kumaha ibu? Nyimas lisna can ngartoseun. Nyai mah isin nyangamkeun age ari kada dijelaskeun mah Nyai. Piraku teu ngartos? Cek Maijot. Sedang nyimas lisna anggur luk tungkul teras ngaluarkeun cisoca. Kitu sotenan anjeunna bakati ku bingah tiasa salamet. Tapi sangkaan Maijot mah nyimas lisna nangis teh. Nya kungsi kacilakaan mustika atuh Maijot ngaharewos ka basura salakina. Nyaho si abahna? Cek angge pasti geus cilaka deuleu. Geus kabeunangan. Masih manehna 1000 kali mungkir ge pasti cilaka sabab ditanya kitu teh kalah murang-murang genci mata. Lamun sigana kami dibawa ka rumah sakit. Lah, teu kitu kami rek nginjeum kekeran we. Ka juragan mantri hayang nyaho ku kami rek dikeker. Kawas jelema kurang saeunan sia mah. Kawas nu burung lalampahan teh balik saja jelema rek dikeker sagala. Kawas nu keur ngeker gugunungan we atawa jalan. Bagus aja dong bari lah. Basura ngagebes bari nyigeung leungeun Maijot. Pok basura tumanya. Kumaha Nyai kantos cilaka waktos harita? Abah ku ayana abdi na memurageun cipanon teh. Sanes rumaos abdi dugi kacilakaan diri. Mung awahing ku bingah kenging pertulungan ti Allah syariatna kabujeng ka penaku tuang putra. Nu hartosna abdi salamet teu kantos kacilakaan. Ku alera nyimas lisna. Lares Nyai teu kantos kacilakaan? Basura panasaran nanya deui. Salaresna abah sanos abdi bade disumpah atanapi kedah nyalika cek paripaosna muhun abdi disumpah ge diungkulan ku kitab lillahi ta'ala abdi wantun diungkulan ku kitab abah walera nyimas lisna salaresna anjeunna salamet nya nuhun ari Nyai salamet matu Nyai teu kantos nampi musibat ageung eta nu diteda ku abah mung naros kitu sotenan bilih laras Nyai kantos cilaka ku abah rek dipilarian jalmi nu jenengan si Armada ku abah bade disuunkeun tanggal walerna upami anjeunna anu jenengan Armada teu kersa tanggal waler ku abah diwajak da kitu Nyai cek basura boga pikiran rek manguruskeun lamun teh mah nyaan nyimas lisna nu geulis kungsi kacilakaan diri. Tadi teh abah teh nyebat naon ka jalmina teh bah bilih lepat ke penak di jalan eta si Darmada sanes Darmada abah tapi Armada saur nyimas lisna. Oh sumuhun Armada urang Manglayang teh Nyai leres bahasa rakana mah di Manglayang dupinya yakin eta jalmi nu bade ngarurujik tanya eta jenengan Armada
sareng kumaha tiasana Nyai nyangki kajenengan armada kawan tadi Nyai waktos di lebet saung teningal kana raraina margi socana ditutupan ku sapu tangan nanging Nyai tiasa nyaurkeun atanapi nyangki eta pameget jenengan armada cek Basura kapapanjangan kalawan talete. Kira iya we bah waktu salempai nu dianggo nutupan panon abdi ieu salempai gaduh abdi mung kamari ieu ku abdi kantos dipasihkeun ka anjeunna ayeuna dianggo nutupan panon abdi sajabiti kitu waktu ku abdi ditaroskeun jenenganna anjeunna nyebatkeun armada rupi Nyai tos tiasa tepang sareng jenengan armada teh di mana Nyai kapan anjeunna didamelkeun ku pun bapa purah ngurus masjid pami-pami sok ngajar kana silat ka masyarakat di ditu sugan jalma teu boga uteuk eta mah Nyai dirawatan ongko ku tuang rama ayeuna kitu boga kalakuan jahat atuh saeuna mah laporkeun kan wajib atuh Nyai lah jelema kitu patut mah itu man bilingkeun kitu deui boh ka Nyai boh ka nu sanes mali abah ge keur sajiksa nama Nyai moh Nyai mupakat lah mage jalmi kitu mah kada dilaporkeun kan wajib komo kitu Nyai tos uninga sarakanana kan dun giriwil we dicanak terus diringkus sabaraha ka jelema kitu teh komo nu kanu salangkung caca kaputra dunungan ge meni masihan kahirupan ka anjeunna nya nu masihan kahirupan ka anjeunna batan mulang tarima kalah ka bade ngajahatnya salajengna maksa Nyai ayeuna kumaha nah bade teras laporan kan wajib atawi bade muli heula duka tu ibu balar Nyi Maslisna rupi nu bingung teu kersa masihan baleran nu pasti kituna teh bari ngalirik karomli nu keur tungkul. Ari sanggem pangemut ibu melangkung saya muli heula Nyai bilih nu janten Ibu Rama dedeupeun kala nyuhunkeun panangan ti nu janten Ibu Rama kumaha pisaeunana kajalmi nu ngahina ka Nyai tak kitu cek mah Ijot siga nu ngajuru melaku embung kacicingan ku Nyi Maslisna tangtos abdi bade wangsul kan janten sepuh ibu nanging rupina mah moal ayeuna balar Nyi Maslisna kirang tatag bari teu weleh ngalirikan karomli duka naon maksudna bade iraha atuh Nyai Maijot netep tuluy ngareret ka Basura salakina anu mawi ibu kali abah ngawidian bade ngiring we heula di dian tawis handapna 3 dinten luhurna 5 dinten jalan upami abdi bade wangsul ayeuna ngaraos ingis tepat-tepang sareng jalmi nu disangemkeun tadi ku abdi nu tangtos anjeunna teu boleh ngunek-ngunek we ka abdi saur Nyi Maslisna ngaraos risi patepang jeung lalaki nu ngakukeun ngaran armada nu rek ngaguna sita ka diri Nyi Maslisna. Nyai ucu nu geulis sanes emang ngaraos karugelan masihan tadaeunnya sanes ngaraosina kacalikan lami-lami mung sawangsulna si geulis sing hawatos ka Ibu Rama oge sing hawatos ka ibu sareng ka abah kitu deui kapun anak nu disebatkeun sing hawatos tehnya kanu janten di dieu sanes hawatos ku kaayaan di dieu kasebat kirang kagaduh mung si hawatos bilih di ditu ayeuna mah baikeun heug Nyai kapenak di dieu tangtos Ibu Rama Nyai ngalapatkeun atapi nganahan-nahakeun kanu aya di dieu bilih majarkeun ka aya pangjurungna sakinten upami kitu kumaha upami Ibu Rama Nyai kagungan sangkian yen nu nyanak Nyai teh pun anak panginten pun anak janten cilaka ku sangkian kitu cek mah Ijot nu hartina mah teu ngidina Nyi Maslisna ngiring ngarareb di dinya alasana mah sieun anakna kasangka atuh kenging sawatara jongjongan mah Nyi Maslisna ngahulang manahna ngaraos bingung taya tungtungna susah taya kendatna mulih kumaha teu mulih kumaha keneh pangemut anjeunna upami mulih sok ingis tepung jeung jalma nu rek ngaruruji teh ari teu mulih ingis menaka teu raos kudu dicarikan nyatana ku Maijot jeung ku Basura eta kumaha ari abahna Maijot tumanya bari ngareret ka Basura salakina nu keur ngalepus udud bari sila tutug ngaso heula ngaso para mitra sadaya harita para mitra Basura tuluy nyarita nyari keur abah mah beda nah sakumaru dicaritakeun kumaha kitu temal Basura maksudna mah satujuan jeung caritaan pamajikan tak kitu abah lagi Nyai nu mawi wayahna we sanes mah teu ngawatosnya mung anu diwayagah teh eta pi abi bateunana tinu janten Ibu Rama Nyai cek Maijot keukeuh we intisarina mah supaya Nyi Maslisna muli harita insyaallah tos kitu mah abdi bade wangsul ibu mengulah kirang-kirang ngahapunten we ka abdi bireh parantos direrepot
kali ti kitu ngahaturkeun nuhun ka tuang putra anu parantos nulungan ka abdi. Nanging ke sakedap ibu abdi bade ka jaman heula. Saur Nyi Mas Lisna teras ngadeg. Nanging kene sarung anu Romli sabab sinyang anjeunna rangsa. Mang Nyai bade siram heula. Moal ibu bade wawasuh we. Walau Nyi Mas Lisna teras angkat katampian duka leres bade wawasuh duka bade naon. Waduh pi doma terus dibaraban bah. Cek Romli kakara nyarita nanyakeun urusan doma. Acan paraban heula ka ditu. Panyukut nu sore meunang arit abah aya keneh satolomong leutik di bibir dituruban ku kadut siga ditu. Teh mahal basura. Teu hararese Romli kaluar maksudna rek maraban doma. Tapi sajeroning keur maraban doma teh ari hatena mah ngagereneng. Ditingali kana kitu nama karunya we kanyilisna. Maksudna mah hayang enong di dieu teh lantaran manehna sieun kapanggih deui ku jelema nu peuting. Memangnya dipikir kadinya mah pasti cilaka lamun papanggih deui jeung jelema nu peuting. Sasat manehna gagal niatna. Kumaha atuh nya kana sangka nu jadi indung bapa aing dinan. Nyilisna di dieu heula antara 2-3 poe mah. Keun ku aing rek diteang ketampian bari sakalian aing rek nyarita ka manehna bisi manehna nyerieun hate. Kitu dina gerentes hate Romli. Sanggeus maraban domba leos init nepungan Nyi Mas Lisna. Katampian barang tepi katampian kasampak. Nyi Mas Lisna nuju ngajejentuh dina jajalaneun anu katampian hanapeun tangka jarak. Kituna teh siga nu ngalamun meuni anteng nakar. Sanggeus deukeut pok Romli ngagero laun. Darek nyarita teh sok sieun reuwaseun. Nyai cenah kilak Nyi Mas Lisna malik cacakan di geroan laun siga nu reuwas komo lamun tarik. Geuning akang bade ka jaman ka? Saur Nyi Mas Lisna katingali ku Romli. Nyi Mas Lisna siga tos nangis sabab carindak-dak. Henteu Nyai mung ningal Nyai we wireh tos lami parantos wawasuhna. Teu acan Kang. Kunaon atuh anggur ngajejentuh di dieu disangki ku akang manuju ngantosan anu sanes di tampian. Teu kunaon Kang ieu we ningal heula pamandangan. Raraos di masa seger seueur tetangkalan. Mohon Kang sakali di abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kana kasayan ti akang. Nu parantos ngajait diri abdi tina kancah balai. Sajabi ti kitu ulah kirang-kirang ngahapunten. Direrepot sagarupina Kang. Sajabi ti kitu disuhunkeun ridona we ku abdi perkawis ieu sinjang bade diango deui. Jalan kauning aku akang. Sinjang abdi rarawek insyaallah duka injing pageto ku abdi digentosan deui. Saur Nyi Mas Lisna lumengis. Disarengan ku ti soca nyalangkrung pertanda nuju sedih kingkin. Sawangsulna Nyai, mali akang kuda dihapunten ku Nyai, rajin akang ngabantu Nyai karorompok dilalaworakeun pisan. Tuang sareng kulem teu digemakeun mung batin mah hawatos we ari nyugamakeun hoyong nanging kaayaan tos kauning aku Nyai. Kedah kumaha Kang ku ayana abdi tiasa dicana ku akang oge. Kalayan dugi ka abdi salametna tos mang pirang-pirangan hunkeunana. Sanggem paripaos abon nyuhut abon langgung kedah kumaha abdi ngawangsulkeun kasayan ti akang mung tiasa manyatkeun doa we. Mugi-mugi kasayan sareng amal akang teh imbalan ti Allah Subhanahu wa taala. Paleur Nyi Mas Lisna teu kenat ngaluarkeun cisoca. Upi ayeuna Nyai bade angkat ka mana Nyai? Romli nanyakeun padahal tadi geus ngadengi. Yen Nyi Mas Lisna bade muli. Mun maksad abdi bade wangsul we Kang jeung janten sepuh. Paleur Nyi Mas Lisna las nyusut cisoca ku salempai. Sang makang ulah waka muli ayeuna Nyai. Bios sadinten 2 dinten deui margi dinten teh Nyai teh memang lakar leuwas. Ke kumaha pami di jalan pasampangan kependak kuno bade midamel itikad awon ka Nyai. Bios heula sadinten 2 dinten mah ke upami bade mulih ku akang dijajabkeun bari sakanten akang hoyong terang ka sepuh Nyai. Sareng panglinggihanana saporos ira-ira kalosan akang kaburitan atawa nepi kahujanan di wewengkon panglinggihan. Nyai moal asa-asa sih naon teh aitos tepang sareng akang moal asa sinang deui cek Romli. Nyarek ulah waka mulih ka Nyi Mas Lisna sabab teu tega ngajurungkeunana sok ingis Nyi Mas Lisna pinanggih jeung balai. Kang hatur nuhun kana pangasih akang. Mari ditampi pisan ku abdi kumaha atunya. Pami abdi lami-lami di dieu ngabilih ngajantenkeun kacilakaan kasadayana. Bios bade wangsul we Kang. Atuh akang aya emutan bade ngajajabkeun ka abdi dugi karorompok teu kinten ngaraos bingahna. Kalayan ngahaturkeun nuhun akang tiasa karorompok. Walar Nyi Mas Lisna tetap bade mulih lantaran indung bapana Romli lamun hade mah ngarasa berat lila-lila kacicingan ku Nyi Mas Lisna. Nyai wayahna ulah ka mulih naon margina akang ngawagel ulah ka mulih teh kahiji bilih pepenak sareng kamusibatan nu teu dipiharep kaduana akang teu tega ngajurungkeunana. Katami-tami dinten ieu akang aya peryogi bade ngalayan pun uwa
enjing mah dipageto mangga teh teuing ku akang diajabkeun dugi ka bumi. Wios Kang bade wangsul atuh akang bade ka aya kaperiugian mangga bade angkatna. Walor Nyi Maslisna tetep bade mulih kitu di Romli tetep nyarek kumelang teh di jalan mangkaning nu sakitu jauh. Nyai ayeuna akang nemeng ngartos ku ayeuna Nyai bade maksa mulih teh tangtos asa kajurung laku kebun biang. Wios tong janten emu tah Nyai ayeuna akang bade sasanggem kebun biang sareng kebun bapa mangga urang karorompok deui. Wios Kang bilih tuang ibu janten bendu. Ulah sieun-sieun Nyai. Wios kumaha akang bae lah. Mangga urang karorompok deui. Cek Romli keukeuh ngajakan balik ka imahna. Kapaksa Nyi Maslisna nurut ongkohan ari manahna mah. Anjeunna bade mulih harita teh masih keneh sing-sieun. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, leos Romli jeung Nyi Maslisna ngaleos jalan ka Pongpok imah. Barang rek tepi ka lawang nu ka dapur Nyi Maslisna noel kana leungeun Romli, gilek Romli ngalieu ke sartananya. Naon Nyi? Kang Wios abdi mah bade ngantosan di dieu we bari ngupingkeun kumaha waleran ti Ibu Rama Akang. Pami Ibu Rama Akang abdian abdi ngarerep deui di dieu. Abdi bade kalebet jalan ti Pawon. Mangga nanging umat ulah ka mana-mana nya. Moal Kang piraku abdi bade ngadodosa. Balar Nyi Maslisna koloyong Romli asup ka dapur teras ngalacat unggah ka imah. Harita parang inung bapana Romli areuweuh duka teuing keur kamarana meuni simpe. Lolo Romli ngelol tina lawang kamar ana breh kasampak ma ijot inungna keur ngerodan kutang. Gero Romli ngagero tina lawang kamar. Mak da naon mak pokna. Ieu keur kekeron boga kutang hiji-hijina geus rarenyah kieu geuning. Kumaha si nyai teh geus init li? Cek ma ijot bari ngebutkeun kutang meunang ngerodan. Duka tuang kapan tadi nyaurkeun mah bade wawasuh lah ketampian. Coba atuh punten Mas kedap abdi aya pisang ngemeun. Rupiah abah angkat ka mana mah? Cek Romli bari gek piuk di tengah imah. Teuing ka mana ada bieu turun paling-paling ge kadinya meureun ka kidul rek benta kunyit keur para manuk titiran anu ka Mang Sukro. Ari kidu aya naon euy? Temal mah ijot neuteub gek piuk sisi lawang kamar. Bari dibubuligir ukur make kutang meunang ngerodan. Moy kieu mah nya lagu ti payun mugi ulah jantan benu we kalayan kedah ngahapunten bila aya cariosan abdi nu kirang pernah katampina ku emak eta mah perkawis nyilisna. Romli nyarita siga nu asa-asa. Perkara nyilisna kumaha kitu? Ma ijot neuteub seukeut. Mun anjeunna teh tadi kumaha dipi urang mulih ayeuna? Nya ari kitu? Kieu mah ika hoyong abdi mah ulah bakal jurungkeun mulih ayeuna mah. Engkewena asa dinten dua dinten deui mah. Naon sababna make nyarek ngajurungkeun balik ayeuna? Nah manehna atuh daekeun balik. Sanes teu kerseun mulih mah eta ge maksudna bade mulih ayeuna mung pangemut abdi nya. Ulah bakal jurungkeun mulih ayeuna so teh bilih. Jalan anjeunna teh dinten teh ge masih keneh sisieun tina perkawis kajantenan wengi tadi. Kali ti kitu upami anjeunna mulih dinten ieu bilih kapenak deui ku saurang jalmi nu bade jahat ka anjeunna. Tumali kitu mugi mah ninggali ridho masihan waktu sadinten nepi dua dinten ka anjeunna mama. Pira kumaha teu ngawatos. Sareng kumaha praosan mah upami abdi janten jiwa istri heug mendak kamusibatan samodel anjeunna bari setengah dijurungkeun laku ku nu sanes. Lajeng abdi wawartos ka mah sareng ka abah bade wangsul nyalira. Nama bade raos kitu sareng kumaha picariosan mah nu tangtos we. Saur mah ge teu teuing ngeun bangin kitu. Romli setengah ngawawadianan kan jadi indung. Ieu Romli ulah salah paham, ulah salah arti deuleu. Emang ngajurungkeun balik ka manehna teh lain mung katurut atawa mung karugian mere dahar mere ngopi lain. Mamang ngaragangan picaritaeun inung bapana, cek inung bapana teh tampolana meuli teu gageuing pisan kanu jadi anak. Heueuh kanu teu dijurungkeun balik. Kolot nama kuntang kindeung berkaditu berkadieu, bang kaditu bang kadieu. Petasa bengkung neneangan anu jadi anak. Kali-kali nu jadi anak cicing wae di dieu. Kahiji eta tadeuleu nya, kaduana ingis manehna katidu resa. Heuh maneh katidu resa sia. Oh disangka we eta budak awewe diguna sita ku diri maneh. Katiluna ngajaga pi omongeun urang dieu, hayo oke maneh disangka sok ngamawan awewe atau disebut culik kitu. Kitu pangna mah ngajurungkeun balik teh. Sina balik ayeuna bisi indung bapana tagliwureun. Santeuna kalingitan ku anak komo ieu geus dewasa. Tong borning kalingitan anak sekalian hayam can ngapige. Pan sok diteteangan komo jelema atuh. Cek mah ijo tetep nada-nadana mah. Para mitra sadaya soal Nyi Maslisna kudu balik poe harita.
Memulang imut-imut kana urusan kitu mah cenah eta aya nu nyangki kitu kitu kieu ka abdi wios dah lah. Abdi mah dan teu ngalakukeun naon-naon mah teu ngalakukeun awon maksud nyalametkeun anjeunna pami bae anu nyangki awon ka abdi nyemut culik teh bade ngalaporkeun ka wajib da abdi ge dawan tuntang balerna tuh mah mali abdi ge bade malik teh suka we dipitna sajabi ti kitu piraku Nyi Mas Lisna henteu ngiring sasauran pokok tujuan mah tadi abdi nulung nyalametkeun sasama umat Allah. Kapan surung mah kedah tulung tinulungan, kedah ngantir kanu keung, kedah nyangan kanu poekeun, kedah kersa amal jariah. Taku ayeuna abdi emut kana cariosan mah kitu, abdi ngalaksanakeun nulungan hiji istri nu bade cilaka dugi kasalametna. Sareng deui kanggo abdi mah teu pamrih kana imbalan ti anjeunna mah, mangwi ayeuna mah widian teu dibidian tetep ku abdi moal ka dipasian muli. Pami enjing atuh dipageto ku abdi dijurungkeun mali bade dijajabkeun ka bumina lah. Tema Romli tatag tur merna sakedapan mah ijot ngahulang. Mama kawidian si Nyai sidang ngararab di dia antawi sawangi dua wangi mama pokna deui nanya kana pamadegan indungna. Nyari kitu onaman mah teu naon-naon satadina kumaha dijurungkeun so teh baliknya. Ayeuna teh bisi aya naon-naon, ari maneh tanggung jawab onaman mah pek wae ngan wayahna ulah gila-gila teuing karunya ka indung bapana. Satu hari wangna we kolot ka anak atuh. Cek mah ijot kakara ayeuna sadar kalawan ngidina Nyi Mas Lisna ngarareb deui. Mun pami marido mah ngawidian si Nyai ngarareb di dieu mah kalina ti kitu bilih aya cariosan ti abdi nu kirang raos katampina kumaha mugi ngapunten. Romli ngarasa bungah malah nyarita rada tari. Ngarah kadangueun ku Nyi Mas Lisna nuju ngadangukeun di pipir. Teu kantos disasauran deui harita Nyi Mas Lisna kalebet jalan ti dapur. Tageuning Nyai Romli siga nu pura-pura kakara tepung. Nyai keun heula atuh tong kamuli ayeuna wios enjing atuh dipageto we jalan rayuna mah tos siang sareng teu acan naon-naon pisan. Cek mah ijot ayeuna mah nyarek ulah waka balik ka Nyi Mas Lisna. Kumaha atuh ibu ngarepotkeun panginten kasadayana sakawitna bade wangsul ayeuna saur Nyi Mas Lisna padahal manahna ngaraos binga. Wios enjing deui atuh dipageto mah Nyai mulih mah geura tuang heula ka dinya mun wayahna teh rencana Nyai. Yung itu rencangan Lili ta si Nyai kayak mah mereka tampian heula nyeuseul itu kampret abahna meni geus dekil bau haseum geuning cek mah ijot tuluy turun bari mawa baju kampret diwadahan kana ember leutik dibawa ka tampian. Nyai mah atuh urang tuang lah beli kabujang siang teuing mangkaning ti wengi teu ngaleut-leut acan. Romli ngorejat nangtung teu hararese. Nyi Mas Lisna nuturkeun ka dapur gek Dariu. Ngarepotkeun nya Kang. Ngarepotkeun naon Nyai sawangsulna ulah kirang-kirang ngahapunten we di dieu mah. Kieu geuning matak pika isina. Kedah kumaha Kang sakieu oge. Walar Nyi Mas Lisna ngalas sangu sarta disodorkeun heula ka Romli teras anjeunna ngalas sacukil. Namun sakedik-kedik teh Nyai nyanak sangu teh sok sing ageng atuh. Da aku akan mau ditagih saha. Cek Romli make daek ngabanyolan sagala. Kang gampil nami deui engke. Walar Nyi Mas Lisna bari ngagelenyu imut da puguh Romli ka karapisan tepung jeung nu geulis bari ningali imutna. Puguh hate Romli kontan ngalenyap teu beda ti tumpak mobil rek nyorang pudunan sok ngalenyap cenah kitu para wargi. Ongkohan iraha teuing Romli geus panggih jeung awewe geulis samodel Nyi Mas Lisna. Panghawakan meni dohdoy edoy kulit hideung santen panon curileuk irung bangir beungeut ngadaun seureuk saha lalakina nu teu katarik birahi ka pendang asmara ku Nyi Mojang bentang sinang laya nu matak aya nu rek niwat oge. Ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, teu kungsi setengah jam nu dalahar geus rengse deui samalah urut daharna geus diberesan. Dengan sangu nu aya keneh jeung sambal goang diampikeun ku Romli kana tetenon. Boboko sangu dikaitkeun kana gantungan ari Nyi Mas Lisna ngentepan piring kotor diasupkeun kana dulang. Nu meunang mantas dipake ngake. Regayeng dulang dikekelek maksudna mah para mitra. Bade diwasuh ku Nyi Mas Lisna katampian. Pada dicana ka mana Nyai? Romli teu. Pada diwasuh katampian Kang. Bios Nyai ulah diwasuh ku Nyai Ratu. Bari kusaha atuh Kang?
Piraku bade ngadamalkeun kasepuh makang wios ku abdi da biasa ge istri masok wawasu wadah sareng nyiseuhan bari sakantenan ngecerokeun ieu sinyang nu akang kamari dianggo ku abdi. Jatuh sareng-sareng akang Romli ngoloyong ka jero nulakan heula pantohar. Geus kitu mah arinit ka jalan ti dapur. Harita Nyi Mas Lisna ngelek dulang dieusi ku piring kumaheun. Romli ngiringkeun bari hatena mah bari manehna ngajingjing ember gede 2 jeung rancatan maksudna rek sakalian ngalacai keur ngeusian gentong. Satiap nu paamprok jeung Nyi Mas Lisna boh kolot bohudak awewe lalaki eueuh nu hiji ge nu teu malencerong ka Nyi Mas Lisna. Dumeh anyar pinanggih ka tama-tama ka karani ngalirupa anu geulis. Sedeng Nyi Mas Lisna satiap paamprok jeung nu ngiwa jeung ngaliwat teu boleh amis budi mere imut. Abong kena kasebut manusia geus puguh kanu goreng patut cacak kanu geulis ge. Aya we nu mikang ngewa sialehkeun rupa ku batur. Buktina para mitra pasireun tampian aya 3 urang budak parawan keur ngararadan regang awi pisuluheun. Parang barudak parawan nu tiluan ngareret ka Nyi Mas Lisna. Pok nu saurang katelah Nyi Sarni nyarita ka baturna bari mencerong ka Nyi Mas Lisna. Nu geus mudun dituturkeun ku Romli ngajingjing emer leumpangna laun sabab mudun. Esa, ari awewe nu bieu ngaliwat ka dieu dituturkeun ku Kang Romli, saha nya? Asa kaharani ngali kami mah? Napi pamajikan Kang Romli kitu atawa ka bawahna? Cek Nyi Sarni bari mencerong ka lebak. Teuing atuh da kami mah kakaran ningali ari kitu. Oh eta we meni amun asa kugulis ditinggalina teh. Kaungan ngaliwat oleh ngagelenyu. Batur gen baru gabiwir teu kitu-kitu teuing kos ieu. Jeung teu era-eraeun make baju kabaya rarawe kitu. Kos dilbang kurang saeunan. Mun nyamanya ka bawahna Kang Romli. Mun ngeureukkeun atuh ku manehna ulah sina make baju kitu jeung sampingnya sarung deui. Moal disebut ungkut-ungkut mah kitu. Cek Nyi Sarni ngahina ka Nyi Mas Lisna. Naon ungkut-ungkut teh maneh mah Sarni? Ungkut-ungkut teh nu disebut awewe bangor teh ya. Dasar balagug selain ungkut-ungkut meureun ungkluk meureun. Tah heueuh kitu. Lamun teh mah awewe nu kitu kawas nu lieur Kang Romli nya. Kawas nu lieur kumaha ri maneh? Nya esah netep ka Nyi Sarni. Oh lieur kawas nu eueuh we awewe. Rajieun boga pilihan. Kan kitu da lamun kami mah lalaki sanggeut ngiringkeun ungkut-ungkut teh. Si eta mah sok cedihan. Atuh bangsa bodoh ari lalakina sukaeun mah da moal ngarugikeun maneh Sarni. Cek Nyi Esah bangun keheulin. Ongkoda Nyi Sarni tukang cedihan jeung sok panas baran. Nya ari moal ngarugikeun teh mah da kami ge najis dirugikeun ku batur. Eta we uyuhan we suka Kang Romli boga ka bawah kadinya nya. Sedeng Kang Romli tegap rupana. Coba lamun ka kami dah moal teu yahut. Coba tinggal di bitis kami di baleuneur kieu Esah. Tak ieu bujur mah di lempok biola. Keplok channel sedengkeun awe nu bitisna paleungkeur mah jeung naon teh pasti hebat. Tapi lamun awe bitis palacer pewot tek di mana datang api sukaeun. Nyi Sarni kawas teu hidem ngadonepakan bujur sorangan bari rada diaced-aced kawas nu getek bujur. Celengkeung baturna saurang deui katelah iting ngomong. Waktosna see para wargi.